Naon di? Aing di tayangan di telepon tadi angkat di chat komo iya. Mana bayar? Mau bayar naon cungur? Nya cek aing ge. Mantak najis aing nginjemkeun duit ka sia sok dipopohokeun. Utang naon ding? Ai sia kamari minggu kamari kumaha? Minjem duit jang bayar paket. Oh heueuh ding nu eta. Aya harita teh sabaraha ding? Minjem 200. Terus kan ku aing na teu boga ngan dibere 100. Dibere 100. Heeh. Aya aing nginjemna sabaraha? 200. Diberena 100. berarti kurang sabaraha? Kurang 100. Aku masih mah. Balik lagi ke aing. Aya aing teh panek nginjem teh 200 ya. Ku sia dibere 100. Berarti kurang sabaraha? 100. Berarti saha nu kudu bayar? Aingnya kurang 100. Ya heueuh lah. Sia kurang 100 ka aing. Nah, saya liuran sal. Tila teh maneh nginjem 200 nya. Dibayar 100. Heueuh nya kurang 100. Ya heueuh ding aku masih mah. Sia nu kurang 100. Tapi aing asa aya liuran ieu teh sal euy. Nah, liur kumaha? Aisyah teh pan nginjemkeun teh 200. Heeh, aing teh nginjem teh 200. Heeh. Aisyah aya sabaraha? 100. Berarti kurang sabaraha? Kurang 100. Nah, berarti sana kurang. Aing. Heeh, sok buru ka dieu keun. Sia mah liur. Liur kumaha atuh? Loba sakitu babarisan. Bisa sekolahkeun teh? Sekolah mah sekolah ngan tapi ke gerbang. Teu diajarkeun tambahan. Teu Yo, ibaratkeun kieu, aing nginjem sabaraha? 200. 200 nya, 2 nya. Heeh. 2. Aing Kusya dibere nginjem sabaraha? 100. 100. Tah, berarti kurang sabaraha? 100. Heeh. Iya enggak sah. 100 nya. Berarti geus dikantar di kakaitan heuh ding. Kayunya. Heeh, siap. Rek minjem 200. Aing boga 100. Anjing nyau liur. Naon? Atuh sia mah make sandal nu eta. Pegat. Batu. Kumaha tuh meuli heula atuh. Aku ulin Leuh jika tuh, aduh aing boga duit. Tuh, kata ku abiyah heula. Oh iya betul. Iya bapak boga duit 100. Hiap ilu. Atuh jigo sorangan. Lambung na mantep. Makanya. Meuli sendal hungkul dah. Bener meuli sandal gua. Benar. Bapak mah teh boga duit, aing maneh boga duit teu. Henteu. Eta pan aya sana 100 aku mah. Teu pan sakieu nangke bisa yang udu cekelan naon. Geus meuli heula sendal gerak kieu. Iya betul. Oh iya. Siapa? Lawi pergi naon? Iya, cenah murang kali teh senangna pegat ah. Mangga. Siap mun ah. Sok atuh milihan. Tah. Tak iya ya, Pak. Ulah nu mahal teuing duitna pan. Atuh piro sendal. Lain pira sendal pan teh boga duit nah geuning teh. Cepet bisa duitna. Sakieu lah tah. Sok. 100 nah. Mohon. 100 mah kening sendal sareng dompet. Tuh, menang 2. 2. Sendal we heula isukan dompet mah. 2 teh nya. Sendalna. Ah, ieu teh tos lami ieu teh. Abdi teh. Eta nembe ge saminggu. Oh, saminggun kapungkur mah nu ditungkulnya. Mohon kapan pinggir hungkul ayeuna dikembangkeun ka dieu. Siap mun tuh. Mohon. Siap milih-milih heula punten. Mangga. Baju ya baju ge euy. Kakara apa ya baju yuk. Wah, ini bagus. Neng. Nah nuju naon di dieu? Ya iya nuju balanja da bongan alim nganter wae. Aker naon di dieu? Nuju ieu ngeser sendal. Ayo nganter balanja alim tapi beli sendal amah kumaha? Eta balanja acuk. Teh belanja acuk, balanja tas. Jeung lebaran. Gaduh kitu acusna. Nya aya we artos mah. Tos lah tong aya. Tenang kuah dibayar. Juga kasirkeun ke bonakaakeun. Wah, bener ah. Nya tuh. Ti aya. Nya. Atuh hiji deui nya. Hiji deui. Hiji deui. Tah, jeung salin. Tah nu ieu. Ieu teh ah. Nya. Entos ka kasir heula nya. Nya sok. Ini aku udah belanjanya. Ini bonnya. Aku duluan ya. Sakit perut. Oh. Makasih nih bajunya. Nya sok atuh. Makasih, A. Mohon. Aing kuat atuh sah. Hah? Aing kuat ieu popek museup. Ayo. Geus eta sendal menang. Geus.
Ya, Mas. Sok, antas ya. Sarang nama ya. Nah, sendalna mana itu sebelah deh? Iya, Oh iya, sendalna. mohon. Sabar aja. Karena jantan sadayana 500 ribuan. Nanaon deui Paisa? Hah? Nanaon deui? Bieu si Neng, Pak. Pangmayarkeun. Si Neng naon? Neng Dina. Napan Bapak geus ngomong tadi gitu buat duitnya 100.000? Pan kagok atuh piraku, papanggih. Ai mana buka duit henteu? Henteu. Iya kumaha? Dibayar atuh mata dicanak, Bapak. Jantan sabarena? Jantan 500 ya. Bayar sih. Eueuh, Pak. Nah, aing sarua pan buka 100.000. Keun aku mah eueuh. Ah, geuning sok we talangan heula tuh. Gampang. Ah, atuh punten abi nitip HP heula, abi engke ka dieu deui nya. Oh, mangga. Punten tah. Siap. Ngeraku nih tip HP. Sia anu ngerakeun kunyu. Abi di Citeureuk ka wali. Oh, mangga. Jam ke ka dieu deui abi. Mangga. Sendalna tuh. Sendalna ieu kelat asa dikira-kira. Ai sia kumaha pemikiran Paisa. Heeh, pan Cek aing gawe gara, blugag-blug pisan sia teh, teu gablek duit hayang raktir awewe. satu. Mangga ieu sendalna Bapak hanteun nuhun. Oh, engke ka dieu deui abi. Siap, mangga. Nah, sia kumaha Paisal pamikiran Paisal. Naon? Nah kos nu gablek duit sieun raktir awewe Bapak. Kapan era? Aku mah era. Lain era-era kan sia teh ulah sok ngabohong. Ai gablek-gablek teu aing coplok HP aing kumaha nyokotna itu. Sih. Oh, kumaha tuh kan? Kagok nanya. Aing gablek sia nya gablek-gablek teuing. Cek aing usaha geura. Unggus atau mau duduk wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulur. Tawadoyok alhamdulillah nuju di toko Abia AM Store. Buat rekan-rekan yang mau belanja ada kantong, kemeja, sendal, sepatu datang aja ke Abia AM Store bertempatkan di Kawali depan POM Kawali. Ingat sekali lagi Abia AM Store. Well. Abia AM Store. Well. Kita pan kita kieu nya. Tah. Tanah heuh. Camun aing ka dieu. Sia ti dieu asupna. Heeh. Mun aing ka dieu. Sia ka juru dieu. Heeh. Mun aing ka dieu. Sia balik deui ka dieu tah. Tah. Dieu balik wae geus meunang mah. Heeh. Siap. Kade hati-hati soalnya rawannya lu ieu teh. Heeh. Abeng, buru-buru aing ka dieu nih. Buru-buru. Tewak. Quem say they wise? Quem say they wise?